soleh ngaku soleh sama dengan salah. Itu dua. Soleh ngaku salah sama dengan soleh. Itu salah ngaku soleh sama dengan salah. Obat. Salah ngaku salah sama dengan soleh. Sok kari naik masak, geus masak teh diwed langsung ngadengkeun papatah agama. Kunaon eta kumiheulahan wae. Aing rek nyebutkeun ngekalah kang sisan ini. Nepi kana kunut aing pas kunut ayeuna telepon ka RT lagu nada dingna lagam es lilin. Atuh kabawa kunut teh lagam es lilin. Allahumma hdina fi man hadait. Cek makmum bodo amin Allah RT abdi milu amin nu penting heunah. Wa apina fi man apait eta amin Allah RT abdi milu amin. Wa nawallana fi man tawallai. Allahumma inna nas'aluka summa ila ruhi masyayikh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fa atma'annat qulubuhum bit tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah tastadiru bihal qulubi wa afidatun nas. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Wa qala aidan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab thumma la tunsurun. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Kembang melati jatining iman anu sajati kersaning Allah Rabbul Izzati anu parantos nakdirkeun para mustami hadir ngaji dina ieu wengi. Nu katiwa nu katawis musim abdi pameget sinareng istri nu padahal keur para istri mah hoyong geura atosan ngaji margi tos wengi, hoyong geura uwih ka bumi, hoyong patepang jeung salaki rek nemongkeun anu rupingna sigah sorabi.
ieu macem beja lamun telat nyodorkeun sok rada bau tarasih amit-amit Gusti. Dipapaku sholawat sinareng salam mugia salalamina dilimpah curahkeun ka baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabat, ka para tabi'in tabi'at malih ageung harepan urang sadaya anu hadir kalebetkeun umat mantena bari kenging syafaatul uzma jaga dina poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangresa pengatur waktos penjajab acara nukusim abdi dipihurmat wabil khusus pangresa kesepuhan agami nu aya di ieu tempat kalih para kiai para ajengan anu nampak hadir anu sami kusim abdi dipihurmat aparatur pemerintah anu alhamdulillah diwakili ku Bapak Kepala Wilayah, Ketua DKM, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Hansip kali Ketua Pemuda anu sami kusim abdi dipihurmat sadayana para jamaah anu hadir dina ieu waktos mudah-mudahan ku angkatna kana ieu tempat pangaosan urang sadayana kenging pangapunten ti Allah Subhanahu wa taala wih ti pangaosan Allah maparinkeun ilmu nu manfaat sinareng barokah panggoreng-goreng najalma lamun leungit umur teu diceung-ceurikan ari leungit harta diceung-ceurikan wian deui Bu pang awon-awonna jalmi lamun umur tuluy tara diceung-ceurikan ari harta leungit bebeakan diceung-ceurikan jeung dipikiran upami kamari rojab tuluy dongkap rojab nu ayeuna teu diemut ku urang sadayana sabaraha kali salat berjamaah sabaraha kali salat tepat waktu sabaraha kali hirup maksiat sabaraha kali ngicep anu matak ngundang kana siksa Allah. Lamun umur tuluy ku manusia teu diceung-ceurikan kasauran Imam Ghazali eta jelema leuwih goreng hirupna ari leungit dunya bebeakan diceung-ceurikan da teu pira atuh leungit emas 5 gram takot init ka Abah bah cing atuh cenah tulungan abdi lin ka Allah minta tulung teh ka Abah sugan we emas anu 5 gram aya pimilikeun cek Abah teh ieu teh emas teh aya ngan teu kadeuleu jadi emas teh aya ngan teu kadeuleu barek naon atuh nanyakeun urang di apal aya jeung katingal ieu bisa cenah bisa kapenak deui ieu emas hiji kudu siapkeun hayam beureum kuning ta geus mimiti rek ngarampok dua cawer kotok cenah tinyun di belah tukang tilu menyan seungeut nu kaopat leungit harta mah sacoplokna akidah sacoplokna iman berani jelema ngaluarkeun tapi kunaon umur laleungit teu dipake bener taat ibadah ka Allah ku manusia kunaon teu diceung-ceurikan padahal sadaya nu terjadi nu dipidamel tos dituliskeun ku malaikat raqib jeung atid Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun bakal disuhunkeun pertanggungjawaban sadayana ku Allah. Bu hari Allah ngada melamai pamageun sabariji hiji Allah ngada melamai istri dua jeung nu mana euceu sing bener ne malam teh patokan bibir teh euceu nu aya huntuan lamun awewe ne malan boga bibir dua berarti sia huntuan duanan anjir aing teh kabayang di kamar rok morosot calana dibukakeun lap huntu para rijil mate luncat salakina geus sieun digayem Allah ngada melambai mah hiji euceut tong saeur teuing leres Allah ngada meramo sabariji
20 Gusti sing bener nemalan teh aja ulah ripuh nu nyarita Allah ngadamel lamai hiji ari Allah ngadamel ramu 20 naon hartosna hiji adunya mazraatul amal teh adunya mazraatul amal ieu dunya teh tempat pepelakan amal bangna Allah masihan ramu seueur daripada lisan manusia teh kudu loba amal sabab dunya teh tempat ngumbara bawaeun ka Allah cacak-cacak dibere ramu 20 geuningan nu berjamaah ge geus geuning nu berjamaah ge geus sararese geuning nu gotong royong ge geus sararese ayeuna teh leres teu kunaon mere tangan hiji salamatul insan bihim lilisan dibere ka hiji geus loba masalah tina letah leres teu aja tah ieu bumi teh ece jeung langit bakal ditilepan jaga teh disimpen dina hiji wadah ku Allah bakal ditimbang dina mizan Allah jeung jelema hiji tukang abohong ternyata berat keneh dosa jelema tukang abohong daripada langit jeung bumi ku gede-gedena dosa ngabohong metak simkuring mung nyanung ge eta ajengan geus aya beja di tatangga nu nyanung teh sok gede kawani ece tong suudon ka batur teh sing bener teh malah ceuk saha nu nyanung gede bohong balik deui sing bener teh malah teh matak nyanung geulin gede bohong eta teh gede kawani tah tingali di payun ajengan deding matak canyandung berarti aing teh eueuh takdir sia teh tong ngahina ka aing aing ceramah nepi ka bali nyebutkeun eueuh kawani urang curug telu aing can kawin deui teh eueuh takdir lina eueuh kawani hitung siarana di curug telu sabari hiji dikawin ku aing ayeuna keneh oge aing can kawin teh can beak mun digogobrok daripada beak mun dimake kalah liap jeung kalah ngajabrigan dikukut ku aing ajengan sangat goler jeung teu kabayang abi majengan lamun bagaduh garwa opat sieun nepi ka kolot aing yeuh sieun saletruk anjir manya aing kudu ngomehan opat bool heka dekul dina kursi roda mun hayang jalan-jalan tungtung ku tambang me koplok lain mending keneh hiji sana golebna oge ibarat ieu aya tamu ka eueuh opatan disuguhan teh ko 14 hiji pantes teu ari pantesna kumaha teko gelas sing tarik atuh teko gelas dengekeun sia teh sarkudin sok bareng sing tarik pantesna teh teko gelas sok ku aing geus ditanya jadi teu pantes gablek pamajikan hiji teh cek manehna bieu aing akur nanya hungkul bieu kersa kitu henteu alim lamun ditaros kieu paeuna teh aya 2 beuteun hiji madu 2 racun bade milih naon madu ibu mending di madu mending diracun urang sing laun balikan deui aya euteun 2 hiji madu 2 racun bade milih naon madu da amis ibu mending di madu mending diracun mending repeh tong nemalan la ilaha illallah nepi ka mending diracun eueuh mending repeh tong nemalan eta bauh piliheun di madu matak pegang diracun matak ai salaki mung nyandung gawe ai kalakuan cadungeun beda jeung keur bobogohan ditingali teh keur bobogohan mah minum hayangna teh secangkir mun mam hoyongna teh sepiring tong nemalan nu geus kolot cicing sia teh repae mah tong milu berdua kan keur bobogohan bapak minum secangkir berdua makan sepiring berdua eta teh kan haram jeung doraka tapi ngareuna tapi lamun tos nikah ibu silih maman siliheutan suami istri eta mah ibadah jeung bakal diganyar ku Gusti Allah osok jeung ahuapan salaki digogobrok astagfirullah bapak sok atuh nemalan da bapak teh kajutan sing tarik sa teh nemalan teh bapak lamun mam hoyong di maman kupun bojo dengekeun hayang cenah bapak lamun hoyong di eutan
nyakari setruk daun deui jawabanna mah kajaba kudu setruk kakara bakal dihuapan dalil ibadah eta mah kapaksa we bakat geus teu usik da geus sabulan mah digedean huapna teh kapan ngarah ka beureuyan ieu teh diteraskeun moal padancang ngajina ge eta mah kakara we ngarah teh jenuh. Jadi manusia nu awon teh lamun umur tuluy teh dipake ibadah teu naon. Tapi lamun pare ku beurit, lamun dagang teu untung, lamun hirup kering, kakara di pikiran bebeakan ku manusia. Ari umur teh dipake ibadah, ku manusia teu bener-bener dipake. Pemikiran jeung ceurik anu luar biasa eta teh kacilakan gede cek Imam Ghazali lamun urang geus hirup sapertoskeun kitu. Cik bade naros lamun ibu rek nyanak pare ka sawah tos nyanak pak tos nyanak ari tos nyanak karung tos nyanak salome ai pas dongkap ka sawah sae pu beurit pare teh kumaha kira-kira ceuk euceun dina galengan keuheun ka saha keuheun teh ka beurit lamun beuritna aya rek dikumakeun ai nu ngadamel beurit saha nu ngadamel pare saha nu nitah beurit ngadahar pare ku aja rek dipaehan jelema anu iman mapa moal maehan beurit komo lamun geus nepi kana hatena boga jiwa anu bersih hatena yakin kajadian ti Allah eta teh jalma nu geus kitu mapa lain kalah nyeri hate wurudul faqoti ayadul arifin datang nak nyeri keur jelema nu geus wau jeung Allah mah kalah saperti lebaran bunga aya jalan keur eling ka Allah ningali pare ku beurit teh geuwat nu iman mah maca alham nah jangan maca alhamdulillah kapan moal capek hiji teu kudu ngalapare da geus pangalakeun ku beurit dua teu kudu mangulan karung tilu teu kudu moe pare opat teu kudu ngaheler pare kapan cenah dahar illa alallahi rizquha Allah ku bakal nanggung jawab teu kudu susah sok kecewaler ku sadayana saha nu ngarizkian teh saha nu ngatur rezeki yakin Allah nu ngarizkian yakin Allah nu ngatur rezeki kunaon ai teu kabagian sumbangan corona kudu rame nah seuri sorangan aja kapan cek aja nu ngarizkian teh Allah nu ngatur rezeki teh naon ai rezeki tina sumbangan teu nepi make kudu ruksak RT padahal kan hakikatna mah Allah nu teu ngarizkian teh aya nu teu kabagian sumbangan di dieu aya tong rame satipe jeung aing geus sayang pindah di Indonesia teh kana grok tiap aya sumbangan ajengan dedi we nu teu kabagian tapi da saurina Al-Qur'an ge awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun sanajan teu kabagian kasentos urusan rezeki mah Allah anu bakal ngatur di ditu mah di Kecamatan Sodong per orang teh aya nu kabagian hayam 50 per orang ulah kudu ditipu atuh jeung ku ajengan teh sing hararideng ajengan mah cukup we di madrasah jeung di paimaran keuneh urusan sawah mah ku eujeu ku akang jeung kebon ajengan mah cicing we ngurus agama ngarah turun rahmat jeung barokah Allah engke tanggeus meunang 30 karung di sawah teh geus garing pare sok anteurkeun 29 karung ka imah eujeu bat geus hampir seuri can geus ngomong bakat kumoal eta teh beureun ka imah eueuh nu boga sawah nu 28 karung mah nu sakarung ka imah ajengan eta teh keur kamajuan agama bakal maju geuna we ku katerangan saha jalma nu ngamuliakeun ulama man akramal ulama hakikatna mah ngamuliakeun ka rasul ka Allah beh dituna sarua jeung jalan berasup ka surga nyaah ka ajengan deudeuh ka ajengan oh berarti eueuh nu bakal ka surga teh amin saminggu sabaraha kilo nganteran beas ka ajengan nyaah naon bieu nemalan aduh Gusti
abot itu nya Kang aduh. Jadi urang uyang deui kana pokok permasalahan. Jadi ulah ngahilapkeun ibu kana Yusua teh. Ieu di dunya teh tempat mumbara. Pada melanaon nu dipidamel kurang yakin sadayana bakal disuhunkeun pertanggungjawaban ku Allah. Makanya geus jelas dina hadis an umrihi fi ma'abnahu Yusua dipakai kana naon beak dipakai kana naon wa an jasadihi fi ma'ablahu badan wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma'anfaqahu harta pilu opat wa an ilmihi ma amila bihi termasuk ilmu lamun teu diamalkeun ku Allah bakal disuhunkeun pertanggungjawaban jaga dipayuneun Allah. Naon anu kedah diperhatoskeun ku urang ngarah amal ditampi utamana salat anu geus ditugaskeun ku Allah dina waktu Rasul ngalaksanakeun Isra Mi'raj sabab lamun salat ditarima amal soleh nu sanes bakal ditampi tapi sabalikna lamun salat ditolak ku Allah maka amal nu sanes bakal ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Bu hari parentah salat teh kapungkur sabaraha waktos kapungkur teh 50 dipegat teh ku Nabi Musa di langit kagenep urang can lahir di Curug Telu ku Kangjeng Rasul mah geus diperjuangkeun bisi teu kuateun urang Curug Telu cenah 50 waktos mah pulang balik era-era ge ka Allah maelaan urang can aya ternyata hasilna tugas di Allah teh sabaraha waktos sadinten sawengi salat teh sabaraha waktos lohor sabaraha asar maghrib isya subuh nah bener yang di parumasanya cek dari parumasan malohor teh hiji demi Allah asar hiji maghrib hiji isya hiji subuh hiji aing ngakakarang ada ngeloh 4 mah di dieu nyasahan nanya rakaat teu aing teu rumasan nanya rakaat tadi oke kur nanyakeun lohor sabaraha teu nepi ka rakaat tah eta salahna ujug teh hidang bari teu geunakan aturan tapi kan 5 waktu ke Bapak saur Allah dina Al-Qur'an wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in cek alo ke umat manjeun mah Muhammad 5 waktu ke bakal moal karuateun cek alo teh salat lohor jam 12 aya nu kuateun jam 12 aya nu ngaplek kana jam 1 aya nu kuateun salat teh jam 2 aya nu kuat dikodoan kana asar aya nu teu kuateun lohor sakali-kali aja eta teh kabiratun geus diwartoskeun ku Allah dina Al-Qur'an sok di dieu lamun geus rajaban aya nu sok salat lohor jam 12 aya nu sok salat lohor jam 1 ning beuki loba nu salat lohor jam 2 aya nu salat lohor jam 3 nu tara salat aya di Curug Telu nu tara salat aya sok temalan aing nu tanggung jawab atong sieun sa nu tara salat di Curug Telu awewe nu keur head sok seu bareng mun aya jelema teu salat eta teh eueur sing tarik gara kadengeun ku si Sarpudin lamun di Curug Telu aya nu teu salat eta jelema teh eueur dengekeun si Sarpudin jadi lamun ke subuh carok yang ece digugahkeun ka masjid teu angkat tong pasea berarti salaki ece teh eueur sare ece lain eueur lain emana teh kawas kanyut sakahaya tong nyebutkeun kanyut cenah ajengan loba barudak mani kasar mun hampelas hayang lemes memang na aing kana kanyut kudu nyebutkeun termos da eta mah bahasa kang lain kakasaran sapertos gaya jalma nu hajat resepan ngawinkeun nu pangalitna pan eta teh bahasa kampung mah disebat teh ngaprukeun lanjut lain termos kunang lain cenah mane mah kawas kanyut tina tarang eta teh jelema eraan kawas kanyut tina punung eta teh jelema gorangan lamun salaki euceul leumpang naegang eta mah kanyut murut aing ge nyaho lamun awewe kawin cerai eta mah habur kanyut lamun anyar kawin langsung hamil eta mah awewe weureu tak ulah diturutan eta teh
inung suku ti Tajong ge nepi ka Bunculur anggota mah kabeh riweuh ceuli beureum irung ngucur panon ceuring letah adu-aduhan leungeun nenengan ubar ngan kanyut nu teu pipilueun mun inung suku ti Tajong da teu biluna naon cicing we si eta mah tapi lamun aya kahayang aneh meunang ngariweuhkeun sararea sok lamun si eta lugaya aya kahayang da riweuh ti leungeun nepi ka suku kabeh adu ngelajer tabatakan Beje kade sakali deui sanaos Allah tos ngawartosan berat salat keur jelema kajaba anu khusyuk geudeh keur urang sadayana doa nama Allahumma pak sakeun wa keureu ye geus sok bareng doa salat teh Allahumma wa keureu aduh Kang teu asal teh we 60 panggung deui ngaji wajib ngan aya cirina saur aja teh cik cenah ajengan abdi hoyong terang kumaha ciri salat hayang ditarima ku Allah tah kedah terangnya Pak ciri salat ditarima teh hiji sidqul qauli bakal bener caritaana jalma nu geus bener salat mah moal nganyerikeun batur jalma nu geus bener salat mah moal ngadongengkeun kawonan batur jalma nu geus bener salat mah setiap tepung jeung batur bahasa jadi betah batur teh ku ngadenge caritaan jelema nu geus nepi ka Allah. Hese urang mah nya cik. Boro-boro bahasa urang. Tatangga meuli kompor ge panas hate. Tatangga meuli kulkas palanas tiris. Dikerok usalah kita tongong pamajikanana kalah ngajeblag gamar kulkas. Da hese jelema nu can bener salat. Ai Rasulullah mun tingali atuh kunaon Gusti Rasul eceu pangna agama nepi ka Curug Telu da teu kudu jauh sahidan bahasa akhlak Rasul mah kari kieu geus bener salat da bener sagalana Rasul mah bersih hate jadi bijil sifatna teh hampuraan teu boga sifat hampuraheun tah eta Pak sok turun tanya Gusti Rasul kudu boga sifat hampuraan ulah gaduh sifat sakali deui hirup teh kudu gaduh sifat hampuraan ulah gaduh sifat naon ari hampuraan aja nya ari hampuraan teh naon hese nya hese ngaji jeung kolot asa ngajar TK nya ieu taman kadaluarsa baru ari hampuraan teh ece hampuraan we tong yang serikeun sia ngahina eta naon hampuraan teh kurang contohkeun Rasulullah bade angkat tetepan cerot di ciduhan teu nanaon hatena teh teu dendam teu keheul teu nyerita eta hampuraan teu nanaon keur salat di baledogan ku kotoran onta teu keheul teu ngewa teu dendam kalah sageringna anu dolim ge dilayan ku Kangjeng Rasul didoakeun hoyong sina engal sehat harepan hayang geura nyiduhan deui eta pahampuraan nu riweuh mah lamun jelema hampuraeun saha ece nu hampuraeun naon awewe mah geus disangka hampuraeun tingali sok awewe lamun nyamungan si eta mah dingaranan amplopna hek dibikeun Pak eta amplop teh kanu hajat teu dititah ngadekul ge ngadekul we bobeging sawah lain ngadaguan naon coba ka era geus kolot teh hirup teh eta teh kan jual beli ngaranna teh da lain jual beli mah kudu balik nah ari geus dipulang mah da balik datang ka imah teh hayang ngahakan hayang leuleuh pamulangna dibuka teh Gusti pek teh dagingna liat teu didahar tatangga we ieu didatangan geus nyambungan bi can abejaan dagingna liat teu tulus 200.000 teh jadi 30.000 da geus ngadengen dagingna liat hese jelema kotor hate mah Pak dibawa ka we kudu hajat teh teu cicing leungeunna teh sakala dikokon henteu atop nu dipesakan teh bawang beureum teu bang beureum no ngasupkeun kana jero cangkeun naon cenah eta kabedul cenah teh bisul pangripuh-ripuhna Pak masalah datang lamun hate geus kotor nu mawi kunaon Pak Rasulullah waktu Isra Mi'raj nu pangpayunna dipiwarangkeun ka malaikat Jibril teh ngabeleng naon
dada nu di kumah teh naon mana hartosna mun hate jalmi sae socana bakal sae ningalina teh cepilna bakal kanu sae nyariosna bakal kanu sae sodakohna ge bakal sae mapahna ge bakal kanu sabab hatena tapi sabalikna euceuk lamun hate manusia kotor ngelak sakalian sodako hayang katingali ku batur mun sakalian ibadah hayang dipuji batur sakalian lempang kana doraka mun ningali kana TV teu betah kana Al-Qur'an eta teh teu sae eceuk hate keur kitu teh naudzubillahi min tanu mawi salat nu geus bener mah eceuk simpul kauli bakal bener caritaanana. Dua, layyinul qalbi jelema nu geus bener salat teh bakal leureus hate. Hese amek jelema nu geus bener salat mah eceuk. Ih, jadi gede hampura kasasaha oge Gusti aya hesenya boga hate kitu. Ya Allah Gusti. Paingan saur Gusti Rasul jumudul ain min qaswatil qalbi kunaon pangna jelema teu cai soca hese nangis. Mun urang geus hese ngecelak cai soca ibu bapa hese ceurik eta ciri jelema teh geus teu as hate. Cik bade narosa dinten sawengi sabaraha kali nangis. Emut kana dosa sadinten sawengi sabaraha kali nangis? Dua dinten sakali sabaraha kali? Mun tilu dinten sakali sabaraha kali? Lamun saminggu sakali sabaraha kali ceurik? Ari euceuk tara ceurik. Iraha ceurik teh? Mun teu gaduh artos beureun. Ari euceuk gaduh dosa teh. Kacaroge gaduh dosa. Bade dicanak maot. Tapi osok minta dihampura barang penting. Dikasahakeun atuh dosa. Lain asa aneh dosa boga minta beranteu tapi moal dibamoot dikasahakeun. Sok sing bener emalan teh osok nyuhun ka dihapunten. Iraha. Iraha. Naon rek paeh teh bulan Syawal nya. Gelo-gelo teuing urang curug teh lu. Siga nu rek paeh bulan Syawal minta diampura teh kadaguan lebaran. Kapan jelas ayatna ge? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum alaya walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an alaya. Saur hadisna innallaha yaqbalu taubata minal 'abdi ma lam yughargir qabla taubatihi. Menta dihampura mah lebaran atuh akang euceuk meupeng hirup bisa nyarita aya waktu harita minta dihampura mah ngadaguan lebaran moal waktu. Sok ayeuna mah datos uningannya dor lohor sok papayun-payun jeung caroge teh. Antelkeun tur euceuk jeung tur salaki lohor teh siri pelong. Tong ngagerem dalin ajak euceuk teh. Tong kalanyengir sia di papatahan teh dengekeun. Hek minta dihampura Kang hapunten dosa abdi ti subuh dugi ka lohor ceuk carogena teh akang nu kudu dihampura mah nu nanggung jawab maneh nepi ka akhirat ti bapa maneh bareto datang asar Kang hampura dosa abdi ti lohor nepi ka asar ceuk salakina teh kade akang nu kudu dihampura mah teu bisa nuduhkeun anjeun kana jalan Allah. Datang maghrib Kang minta dihampura abdi dosa ti asar nepi ka maghrib. Datang isya Kang hampura abdi dosa ti maghrib nepi ka isya. Jol subuh Kang hampura dosa abdi ti isya nepi ka subuh. Da sigana mah euceuk maot moal nyanak dosa lamun tiasa istiqomah sapertos kitu. Eueuh gawe nyebutna teh. Anjir nyebut eueuh gawe. Kubuai tadi tak gawe kalau nyebutkeun eueuh gawe. Lain asana nyarita teh samenit ge moal nyebutkeun eueuh gawe. Hese di curug telu mah geuning di papatahan teh ngalawan. Nya sabaraha jam nyebut kangkangan tinggal geus lohor dor kitu asar kitu samenit tong lila. Hampura Kang dosa abdi ceuk salakina komo Kang hampura. Butuhna teh eta kedalisan ngarahayang biru gunung wajamiah. Sakabeh dosa bakal dihapunten ku Allah. Anu disebatkeun ganjaran teh di akhirat teh jalmi kenging rahmat, kenging magfirah, kenging ridho tah eta
tak nu bagja. Saur Sayyid Athaillah khairu ma yurja minallahi rahmatuhu. Nu sae jalmi teh nu dipasihan rahmat teu eureun ku Allah ta eta nu bagja jalma teh nu bere duit wae. Alah lieur loba dibere duit. Sabab ece mawawuna jeung duit mata ku duit teh nyiar nginjem ka ditu ka dieu teu bebeja ka salakina rungkat siti rumah tangga teh geus kitu. Aing ceramah nepi ka luar provinsi Jawa Barat ka ditu ka dieu geus salapan rumah tangga rungkat gara-gara awewe loba nginjem duit teu bebeja ka salakina. Da anger ece masih teu bebeja ka salaki ge sok da waktu nagih mah ece nu nginjem duit kan sabulan datang nu nagih dibayar bisa. Ku duit asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Allahu akbar la ilaha illallah. Siap-siap akang rek pake mayar hutang. Aduh Gusti urang. Kabayang aing balik macul. Ek laledok. Tong balik ka imah teh langsung ka warung. Nya naon geus pake bayar mie. Sing bener ceung awalan teh lamun nginjem duit ku duit bayar ku salaki. Terbuka pikiran salaki balik gawe pake bayar hutang. Paingan dicurug teh lumanya lalaki teh loban bararga. Diancam wae pake bayar hutang meuning. Lain lihat anu pegang ceuk sim kuring mah sare jeung pamajikan geus 20 tahun dibere bau kelek. Di jam salapan nepi ka subuh ngangseuk kelek ngap ek teu begang kumaha. Ari awewe cenah nu pegang ajengan kunaon eta mah teu ngarkalongeun aing ge nya. Minang disentakan ku salakina. Matak mun awewe nu pegang dirongsen moal aya panyakitan kalah ngajeblak ngarongsenanana teh salakina keur bolotot. Aduh, aing salona teu asa ajengan. Tumuduh aing min qaswatil qalbi. Naon ka jelema teuas cai panon. Teuas cai soca teh akibat jelema teuas hate. Kunaon Bapak? Leuweung keneh teuas batu bisa dipek-pek, bisa dihancurkeun ku bidami. Tapi lamun teuas hate mun teu daek istighfar mah jeung teu daek eling moal matak hancur hate nu teuas. Nu teuas hate mah moal nguping adan, moal nguping ngaji, moal nguping papatah. Nguping nate kana dahareun jeung kana kabutuh ta eta teh jelema anu geus teu as naon naudzubillahi min mata kapungkur mah aya nu icalan lauk geuning terang teh nu ditanggung terang da teu calik badana teh kikieuan ieu lauk si horeng teh eta teh mun hika mah jadi contoh ngungked luar teh ngarah hirup nu di jero naon nu di jero teh lauk lamun tukang dagang lauk paling najagreg beak teh teh laukan leres ceuk kapungkur tak urang ge ngarah hirup nu di jero teh kitu kudu minang ungked-ungkedan jadi balik ngaji teh teh geuwat naon ungked-ungkedan di sawah ungked-ungkedan di kebon ungked-ungkedan ngarah hirup nu di jero naon nu di jero teh ceuk hate asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna eta aya nu nemalan kanyut paingan aing nerangkeun jeroan kala seserian si sarpona mah kapan hadis teh nyebutkeun teu asa teh naon siapina kana kanyut la ilaha lainnya ulah dibahas teuing eta mah Bu makhluk Allah nu eueuh kahayang kedua teh eueuh deui ngan kanyut batur nama keluar ka jero si eta mah ngagantung we di luar kaoyakeun teh gaplok tempo hujan pang pasieuna matak mun salaki euceul diajak gotong royong ke RT teu ini wae geus nu kitu teh ngaranna kedul lain kanyut Gusti Rabbi naon di parumasan teu gotong royong ngaranna kedul aya dicurug telu jadi kanyut jaga teh nanyakeun kunaon ajengan pangna jelema teu as hatena wa qaswatul qalbi min kasratid dzunub nunaaskeun hate teh seueur teuing dosa soca dosa nu ditingali teh cepil dosa pandangan dosa sampean dosa di mana dosa geus dikumpulkeun
hiji hatena bakal teas, dua jeung Allah bakal pajauh. Naudzubillah Gusti, lamun geus dijauhkeun jeung Gusti kunaon jelema ludeng doraka ka Allah. Wa kasratud dzunubi min nisyanil mauti, nu ngaludengkeun dosa teh euceut ternyata naon poho kana maut. Lamun urang sadinten sawengi tara emut kana maut sakali-kali acan, berarti eta jelema bakal luas doraka daripada amal solehna. Gusti Robi, ari urang bakal maut, bade maut, sok tong bebeja, tong bebeja kajengan parumasan, sok rek maut mah teu kudu bebeja. Aya nu tereh maut di Curug Teluk. Saha? Kulit tina peungkeur jadi peot, waos tina kerep jadi carang, rambut tina hideung jadi bodas, eta jalma tereh patepung jeung ajal. Aya nu geus peot. Hampura tereh dipaehan. Gusti aya nu geus kuisan. Hampura anu geus harwisan. Aya nu geus ararompong. Aya nu geus aya tiluanana nya peot nya wisan nya ompong aya. Geus tong hayong ka sawah bisi nongeng nasolokan. Ka masjid eta teh geus disuratan ku Allah. Ye ari uswa mah euceus saperti buah kalapa kudu gaduhna. Hoyong tangkalna kari nuar ka kudu bogana ieu, hayang barala kari nurunkeun, hayang dawegan kari ngala. Nu kolot mah kalapa ge nu geus hideung teu dialage murang sorangan tak kitu umur. Na jero beteung di mautan, kaluar di mautan, panganten di mautan, tanu geus karolot mah teu di mautan ge bakal ngagoler sorangan. Pada teu mungu pada teu apal hungkul, buat teuing abi ti pengker euceut ti payun maot mah da teu terang. Kata Nabi sawihna euceut ti heula di paneuri teu nanaon keur abi marido lillahi taala. Udah ajangan mah kudu paneuri. Euceut nu geus teu pati manfaat nu gagalna. Dicandung mumul ngajaran geus teu pati guna, geus mending taruluy ti heula. Naudzubillahi min. Pun guru mah kang hoyong emut kana maot teh meser boeh jeung asiwung teh yuswa 18 tahun. Disimpen di kamarna luhur isbang ku haja istri Manon Jaya. Di anggona teh kamari yuswa 108 tahun tos bobo. Di anggo eta teh ngan dilapis deui ku nu weuteuh. Ditaros nuju simkuring ngaos di Manon Jaya ku haji kunaon cek ente make nyimpen boeh di bumi di kamarna luhur isbang. Kapan marah minang kaciri mun kaciri teh cenah sok aya pangenyet mung dorhaka. Tak jadi euceuk ge ngarah inget kana maot mah teh sok mareuli boeh jeung asiwung. Simpen di kamarna luhur isbang arah mineng katenyo. Bade moal kunaon ge moal nya sabarejeu di Curug Teluk moal nu sempok dihakan boe. Naon leuceuk mamun pae teh ku karumbulong dibungkus teh nya. Nu kadua sajaba meuli boe teh ku Pak RT jadwalkeun tiap wengi Jumaah geura sok silih gotong kana pasaran. Latihan da deukeut ieu ka kuburan ti dieu mah. Jadi mun Pak RT moal ruas da geus ngasaan keur hirup sahaja ajengan pangpayuna RT ribus ku sararea pageulana lak talian sampai anjeun pananganana teh langsung gotong kana pasaran ka kuburan cadu sia teh mah teu luncat di jalan gede boro-boro RT masih aing ge da mumul atuh da loba contoh nu naik eta teh balik deui yang cep kana liang kubur da sangeudeung ceula lakon jelema mah asal tina liang keur neangan liang rek asup kana jero sakitu geura sok asal tina kerneangan rek asup kana jero hakikat nu ngayakeun Allah syariat bijil tina salaki euceuk nu gulupet nyawa buburuh eta teh melaan matak teu aneh salaki resep kana da pamajikan anu boga mata kade awewe kudu ngurus kana balik ngaji ge kudu mawa ilmu Gusti huropi balik ngaji rek ngagubug liang asaripuh sorangan ngaji di Curug Teluk. Jadi lamun urang teh inget kana maot dosa nu bakal dipigawai ku para gawean dohir jeung batin. Ayeuna mah Pak jelema teh kalah sieun ngaji jeung sieun berjamaah teh di kota mah sabab dising sieunan cenah bakal maot. Da teu dising sieunan ge maot mah bakal.
cik memeh aya ujian corona di Curug Telu aya nu marawat nah nya kudu sieun ku maot sok keur awe waler aya nu maot gering aya nu maot murag aya nu maot tabrakan asyhadu alla ilaha illallah da di parumasan mah ajengan anu gering teh nu hirup di parumasan anu tabrakan nu hirup nu murag nu hirup naon di Curug Telu nu gering mungkin murag reuas aing barang nanya aya nu maot gering aya aya nu maot murag aya iraha naik nangis pae kunaon teu terat mikir nemalan eta palembah nu paeh tabrakan irahan abubung motorna berarti barang bos teh naik motor seak yeuh aya sakahayang pisan nemalan teh Gusti Allah mata naon nu bakal dipigawe ku jelema nu geus inget kana maot moal wani ninggalkeun salat atuh urusan salat mah da abot teu Nabi Sulaiman alaihi salam naros ka 41 nu pangpayuna ditaros teh hayam naon syukuran anjeun ka Allah hayam ceuk hayam teh Gusti nuhun abdi dijadikeun hayam walam taj'alni hirrotan teu dijantenkeun ucing syukuran pahayam ge ka Allah da terkenal keneh hayam jeung urang Curug Telu sok euceul lamun ameng ka Palih tengah pasti we menak bubur ayam mie ayam aya opor ayam aya bakar aya pais acan ngadenge bubur ucing jeung saha rek meuli naon syukuran anjeun ka Allah ucing cek Nabi Sulaiman harus nuhun Gusti abdi dijadikeun ucing walam taj'alni kalban teu dijantenkeun anjing naon syukuran anjeun ka Allah Gusti nuhun abdi dijadikeun anjing teu dijadikeun bagong alhamdulillahilladzi ja'alani hingziron walam taj'alni tarikas shalah nuhun Gusti abdi dijadikeun bagong teu dijadikeun jelema nu tara salat leuwihna alabatan nu dileuweung ninggalkeun ibadah di zaman Rasul mah buktos receuk barang Rasul dongkap jalmi teh geus maot padahal pasa dipilari manuju maaf-maafan sakarat ditingali palebah sirah mayit ku Gusti Rasul pek teh mastakana dirobih jadi mastaka bagong tapi Rasulullah mah pangker saeun nyolatkeun mayit anu dirobah jadi hulu bagong tapi lamun mayit ninggalkeun hutang Rasul alimun nyolatkeun eta mayit matak aya 4 perkara anu kudu gancang dipi gawe hiji migawe salat anu kadua nguburkeun mayit anu katilu ngawinkeun budak nu geus gede nu kaopat mayar hutang eta mah ulah dilila-lila sok balikan deui tong api-api repe sok api-api ngahep-hep kana bab kitu hindari sok hiji migawe salat anu kadua nguburkeun mayit anu katilu ngawinkeun budak nu geus gede nu kaopat mayar sing tarik nu kaopat mayar sing tarik nu kaopat mayar sok atuh bayar bisi kaburu maot lican buka duit can niat mayar duit mah da aya keur meuli bawang mah anu keur bayar hutang tak ketika mayit dirobah jadi mastaka bagong Rasul keur saeun keneh nyolatkeun Pak eta Rasul imamna Allahu Akbar Gusti eta mayit usik payunan Gusti Rasul Allahu Akbar takbiran kadua mayit bagi tarik usikna Allahu Akbar takbiran katilu bagi abrug-abrugan Allahu Akbar takbiran kaopat palebah sirah mayit ngocor anu getih anu semu kental hideung beres ngaos salam saur Gusti Rasul hei Ali kamantuna tingali aya naon euy di eta mayit ku Sayyidina Ali dibukakeun eta poe ibu pek mayit teh keur direngkolan ku orai Sujaul Aqra mastaka mayit keur dicok-corok ku orai badagot mecrot getih teu eureun eta orai bade disabet ku Sayyidina Ali nyarios eta orai Ali kaula teh dititah ku Allah nyiksa ieu jelema teh di dunyana hiji tara zakat nu paling utama ieu jelema berarti ngalakukeun salat dohir eta mah di zaman Rasul urusan salat ya Allah Gusti mudah-mudahan euceuk sakali deui nu halal dir masing saloleh kana salat teh amin ulah na masalah hirup teh geus kolot bisi dicanak Yuswa ku Gusti
ibu siap ngawaler soleh, siap ngawaler salah. Jadi jawaban teh kumaha? Soleh, lamun teu soleh salah. Sakali deui jawaban teh soleh, lamun teu soleh siap kupingkeun pertarosanan. Soleh ngaku soleh, kalah nanya deui ka aing. Aya hese mah patahan urang leuweung nya. Jawaban teh tinggal soleh, mun teu soleh kumaha pertanyaan? Tong ulang sok. Soleh ngaku soleh, nadomkeun atuh ceuk peciga ngajak gelut ka aing. Ai ti hareup dinadomkeun soleh ngaku soleh. Salah. Eta mah percis ngobrol salaki pamajikan di imam make lagam adan. Dosa mah teu ngan mewah ngadengen naon. Nyi ka dieu sagedap aya naon akang, cik akang pang ninyuhkeun cai kopi hideung ABC atawa luak kalah moal ngalebok kopi na ge daeueuh. Make sama dengan je soleh ngaku soleh sama dengan salah gitu. Dua, soleh ngaku salah sama dengan soleh gitu. Salah ngaku soleh sama dengan salah. Obat, salah ngaku salah sama dengan soleh. Sok tidak sama dengan bareng. Soleh ngaku soleh, salah ngaku soleh. Allah Gusti geus dua kubu jawaban. Soleh ngaku salah, Allah Gusti salah ngaku salah. Sok we sakahayang kalah ribu sorangan aing dihareup di denge-denge teh jawaban teh nu saloh nu solah. Ngajawab soleh batur salah bener solah. Saya cek aing heula nyarita kurang ilmu ngariweukeun sararea. Ta ibu jadi ngantunkeun salat mah abot. Ari harapan Nabi tina rojaban ayeuna naon atuh? Asing sadar we. Ieu dunya teh tempat ngumbara, kudu loba amal canakeun ka Allah minimal mun salat lalaki dorcong bari berjamaah di masjid, lamun bojona dorcong di bumi eta kakedahanan. Ya naon cenah ajengan manfaat mun salaki abdi ninggalkeun gawe waktu salat. Lain ninggalkeun salat waktu gawe tapi ninggalkeun gawe waktu naon sok cenah bejakeun ka abdi yakin soalnya nyarek salaki gawe waktu ibadah berjamaah. Rumah tangga ece hirup ece jeung akang bakal dicabut kapakiran tina hate. Kupingkeun ieu dalilna sok. Al qanimu ghaniyun walau faqiron wal harisu faqirun walau ghaniyan. Lamun urang geus jadi ahli berjamaah ibu bapak ku Allah bakal dijieun jelema konaan. Ari nu konaan teh bakal beunghar hate, cukup hate, bahagia hate, sanaos teu gaduh harta, saremeh-remeh acan. Sauihna ngantunkeun berjamaah Allah bakal nyieun haris kadendemes kana dunya. Hatena bakal sangsara, bakal pinuh ku kabutuh, bakal pinuh ku kasusah, bakal pinuh ku balangsa. Sanajan harta dibikeun saalam dunya ka manehna sorangan. Sok daek hirup jadi pabudunya. Teu hayang teuing. Ece makan datang ge lieur mikiran isi dapur, padahal mah kari ngabuk dapurna. Lieur mikiran si posyak tong aya kesakan baju jeung calana. Lieur mah da aya pada melan Allah eta malin pada melan dapur. Sok ece lamun tim-miti macul ngalapare sabaraha bulan. Lamin teu.
hoyong tere nya rentong tani jeung daek nemalan ari geus hayang beas nya karibina jadi mau balik aing teuet lila macul sajam satengah ingat kecil balik teh anger we di bahan andus unggal peuting oge nu geus mah kitu ye mah nyaritakeun nu bieu beurang jeung nu peuting tadi moal wangka dicaritakeun ti Curug Telung aya 3 kilo beas teh biasana kitu cau 2 hoya nu aralus tara goreng ka ajengan mah ye mah nu geus kitu malah balik di Majalengka mah aing di polisi di Ciamis di Sungai Irung disangkara balik usaha lain cek balik ngaji untung aya cirina pas buka ke mobil kokoro nya cenah balik ngaji da aya sora saha eta teh sora aing bieu Allah Gusti 12 tahun jadi mau balik urang Curug Telung disebut hayam enak-enak aing make kopiah kieu disangkana teh jawer kotok we tapi nyanya kang bener nah jadi ajengan abi di lembur cicing di Pak Imara nyebut teh ngalebokan masjid cenah hek make celana panjang make motor gede da nyebut teh ajengan caga mun di sarung beurang puting ceramah da nyarita teh ajengan burut iya beneran teu ka sawah teu ka kebon da nyebut teh ajengan tara usaha ceuk saha ajengan tara usaha tingali aing ge mah sapeurahna hesan bokorobokan ayeuna teh keur naon keur ngaji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah naon ece eta ngaji disebut usaha Gusti urang geus ajengan kagok gelo ayeuna mah ayeuna sok sajam ngaji telewiti sajam ngalembur ayeuna mah nyebutkeun usaha kana pengajian lain usaha ngaji ece ari ngaos mah lain usaha ari ngaos mah mustami uih teh nyanak ilmu manfaat mubalik nyanak amal ece kunaon sumudon wae aduh beki nyeri kana angen Gusti urang tapi nyari mau ngaji di Curug Telung mah piraku kudu doakeun ka surga mah awewe teh kitu amin kari daek mas geus masak teh diueun langsung ngadengekeun papatah agama kunaon eta kumiheulahan wae aing rek nyebutkeun kalah kang sisar gede mah aduh Gusti naon cenah saterusna mun salaki daek berjamaah ibu jeung suami istri dikubur jaga teh bakal caang kunaon ajengan anu nyaanganana hiji kenging rahmat Allah 2 kenging magfirah Allah 3 kenging ridho Allah bray kumaha cenah ajengan rasana abdi teh teh dikubur teh naumatal arus bobo sapertos bobokna panganten bakat nikmat nikmatuna salah satun paltu tabar kamsun wa qublatun wa idkhulu dakar panganten nikmat urang sadayana aya 3 nyabak nyium jeung ngasukeun nu bentelu jauzatan kalailuha bil jimai satadlidu lakin lada celil paroi pamajikan peureum beunta ditinihan najan peureus tapi betah karasana kalah hayang balik aing numna humata arus nikmat alam kubur naon di saterasna ajengan mun salaki abdi dititah berjamaah teh waktu gawe ece nampi amal jaga bakal dipayun kieu ti malaikat sok ditampi ku pandangan katuhu ciciren eta buku bakal berat ka belah katuhu na timbangan Allah Gusti aya deui nu nyukang sirotol mustaqim bersusah ningali cukang sirotol mustaqim teh kan rambut hiji di damel sabaraha cenah 7 anu seugeta labatan saha nu kersa nyorang ka dinya keur bingung kana naon ieu numpak jol ieu masjid teh dongkap jaga ngak cenah naik suami istri urang jajabkeun ku kami ka surga kalbarki saperti kilat terehna dongkap teh kalawang surga gandeng surga teh narangis sadayana ka Allah kunaon pangna nangis
sabab hoyong dicalikan ku jalmi nu teu ngantunkeun berjamaah. Allah piraku teu kabita eta Bapak berjamaah 5 waktos eta padilahna nepi ka hebat nepi ka surga nangis hoyong dicalikan ku jalmi nu teu ngantunkeun berjamaah. Allahu akbar. Kantenan sakedap deui nya raja berwah teras engke aya sunat tapi sok diberjamaahkeun namina teh salat sunat tarawih. Hoyongnya sadayana hoyong ai tarawih sok di dieu. Sok alham ai tarawih teh eceu hoyong gancang hoyong ditarima. Lamun tarawih hoyong gancang hoyong ditarima. Hoyong ditarima bari narido Allah Gusti eta kana gancang ku keukeuh. Dengekeun si ajengan mumpung ngaji aing ka Curug Telu. Jadi ajengan teh ku ceuk kitab lain ceuk makmum. Ieu mah aneh nu imam teh kumaha ceuk mustami. Bir patas. Sabungkus super. Dak ieu ti paibarat teh. Sip. Anjir aya supir benang ku super. Dan eta mawa maca Fatihah alabatan mobil reman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Eta ka alon nepi ka nyentak. Lamun aing jadi pangeran demi Allah aing moal bisa modal ku aing samilu. Da Allah mah Maha Rahman Maha Rahim edan oge ibadah kitu dihampura eta bangsa urang. Eta tarawih anggeus 10 menit surakeun nu urang mah aki-aki kojor tujuhan. Ari dipinahkeun imam aki-aki paeh nuturkeun. Atuh geus kolot imam percis mobil truk ngaguguk ka ipalen. Ageang maca Fatihahna teh. Allahu akbar. Sadabar kacepet. Bismillahirrahmanirrahim. Ceuk mustami teh cilaka ieu mah. Atuh da ceuk budak teh, "Bah, kira awal adolin." Atuh disentakan kalah reuas teu alus Fatihah pabaliut. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Kamana ieu nasta'in eueuh. Kala digotong nu geus kolot ka ku pamuda sup kana kolong bedug. Kada ieu kupikeun para imam. Hiji nu imam teh asyahuhum nu pangkolotna. Tapi dalam kuhuis maca Fatihah mah ku bener teu cukup huisan. Naik nu kadua afsohuhum nu pangpasehatna babacaan. Teu cukup pasehat naik nu katilu a'lamuhum nu pang berilmuna di antara nu rek berjamaah. RT matong imam komo teu masantren melang RT imam. Biasa ngomongkeun royongan teh imam moal teu pahili maca Fatihah jeung ngomongkeun royongan. Jeung RT teh Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kulantaran barodo kabeh ceuk mamung teh nya amin atuh teh. Nu edan jeung nu goblok kahiji atuh. Eueuh nu nyarek eueuh ngabatalkeun da barodo kabeh. Hek salat subuh nepi kana kunut ai pas kunut ayeuna telepon ka RT lagu nada dingna lagam es lilin. Atuh kabawa kunut teh lagam es lilin. Allahumma hdina fi man hadait. Ceuk makmum bodo amin Allah RT abdi milu amin nu penting heunah wa apina fi man apait eta amin Allah RT abdi milu amin wa tawallana fi man tawallait. Naon ceuk masyarakat tu bodoh
samet ayeuna mah imam subuh tong ku ajengan abas atos kurang tetepkeun ku RT mari raos kunutna jadi lin bener nu edan mah udah raos ibadah percis teh mun taraweh anu belajar jeung masyarakat teh ngareuna euy tereh beki edan digitukeun teh ajengan boga ilmu kade ulah cukup masyarakat jadi ajengan sing inget Syekh Lukman jeung putrana nyanak himar tim mimiti ditungtun ditumpakan ku budakna ku kolotna nepi ka dipanggul oh benerna tah jadi bener mah kudu cek agama moal ka bagian bener jadi ajengan sing percanten tah da masyarakat ngabutuheunana waktu butuh mun aya we nyerenkeun neang ka ajengan narima neang ka ajengan 4 bulanan ka ajengan bari teu milu nyieun aing 7 bulanan ku ajengan deui teu milu ngolotkeun oge tapi ka ngajur ese bijil kene yang saha euceun bidan naon euceun ditah ajengan abas ulah Kang doraka teh gelo-gelo teuing jeung ditong ku ajengan bidan sia kitu mah ngan lamun ekah ku ajengan kurban ge ku ajengan ngabagikeun dagingnya ku macet ajengan leungit meh huluna hiji nyangkakeun ka saha ka bangsat Allah Gusti eta ajengan abas disebut bangsat hulu doh ieu ka abas ka aing bebejana mah ayeuna ulah Kang ulah mawa hulu disebut bangsat gelo-gelo teuing jeung nyebutkeun bangsat hulu ka ajengan sawihan deui ieu ku ilmu pak ulah ku masyarakat segala rupa moal leres ku jelema mah moal benerna sagoreng-goreng nage ilmu sadolim-dolim nage ilmu moal anu salah jelema nu teu kena-kena kahayang maaf salah kana ilmu tapi ayeuna mah Kang benten sareng kapungkur hate dina salat da kapungkur mah teu acan aya listrik Pak mata kapungkur mah dunya poe terus ngan hate so kana agama teh cukup dalih teh doraka pamali sanekala mun aya budak nu gede jeung nu gede awe lalaki ngahiji cukup cokolat teh yeuh tong padeukeut pamali matak pabaur getih eta teh ku dalil kitu ge matak baheula mah dunya poe kan hate ayeuna mah kan tibalik dunya caang hate taeta masalah terbesar ayeuna baheula mah eueuh keramik kang salat oge dina tajungna make palupuh subhanallah sanajan salat dina palupuh tapi nu sujud mah teu kurang 1,5 jam sabab kumisna kacepet rek maca naon atuh eta mah teu cengka-cengka teh kumis we kacepet nyokot gunting da keur salat ari ngomong bisi batal matak ngadaguan sadar palupuh aduh Gusti da ayeuna mamang apa naon dunya caang teh mingguan unggal RT leres pangaosan dohir hukumna naon dohir tapi kunaon jelema kana doraka geus asa naonnya ngadenge paehan ngadenge nujina ngadenge barang haram ngadenge barang riba geus teu asa dosa gede ayeuna aneh hukum nemrak tapi jelema beuki wani kana maksiat baheula mah hukum teu nemrak tapi jelema sieun ngadenge nujinah di Jakarta teh Allah Gusti posa gede naon ngagebegna kana angin beja ti batur pan ayeuna mah teu saeutik nu kawin Senin ngajuru rebo di Simkuring di Palumasan Kang Abbas ku abdi dikawinkeun naon ka Senin kawinkeun 2017 ngajuru rebo 2020 hatang suudon ka batur teh nya ari kawin harita ngajuru harita mah haram jadah eta mah neuneun DP ti heula nu kitu mah disebut teh kumpul naon nyalahkeun ka muning euceuk boga masalah naon jeung muning nanyakeun urang mah karunya muning kuat hideung dipitnah jelema sing bener sia mikir teh muning teh teu pernah apel nu paling cikerih muning teu milu numpak naon geus leungeun nyangkakeun ka kebo paingan muning ceurik wae bebejana teh ka sapi peres cek muning teh goblok si Sarpudin cenah si eta nu numpak geus leuneuh nyangkakeun ka aing cek sapi teh leuheung sia cenah muning ku jelema teh kur dipitah aing nurungkan mah isuk jeung sore susu aing digacel nu ngawin gaul saurang-urang acan batak disebut lagi balhum agonu leuwih sesak kalapatan sato jelema teu make agama mah naudzubillahi min bu
artos emas daging uut jukut asongkeun ka hayam bakal nyanak naon ari hayam bakal nyanak artos nyanak emas saha teh hayam sok mangapa emutan artos emas daging uut jukut asongkeun ka domba bakal nyanak naon saha nyanak jukut teh salaki euceuk Allahu akbar walillahil Kang Abbas kunaon eta urang curug telu hek salaki teh ripuh ngarit kunaon make wani nyebut doma ari doma bakal nyanak artos bakal nyanak emas sok singkah artos payu teh agama artos emas daging hugut cugut asongkeun ka maung bakal nyanak naon ari maung bakal nyanak artos bakal nyanak emas nggak terakhir waler artos emas daging huut jukut asongkeun ka ibu-ibu tukang ngaos moal teu dikokod kabehanana ka artos teu contoh lamun disimpulkeun Pak sangencar-ngencarna hirup hayam nu di dahar teh huut saraeng-raengna hirup domba nu di daharna teh sok singkah arti Pak sagalak-galakna hirup maung nu di daharna teh tapi kunaon sasoleh-solehna jelema sagala disorak duh kada komo awewe maduga dijieun tina naon eta ku Allah ku kuat-kuat teuing aing setan eta nu dagang sayur hek ditanggung da ditawar sangagoler sabaraha cenah mang kangkung sabeungkeutna 2000 cenah euceuk dah leutik peot 500 2000 ceuk leutik peot 500 sabedug rebut tawar kapoe kangkung teh peot kabehanana beunang 500 da geus peot tah eta kuatna wewe barang dibikeun teh ceuk nu dagang lebok cenah sia sing nyeri beuteung ceuk hatena teh da geul dipasak dituang nyamung cerut teu beunang ku pucuk jago dianteurkeun ka mantri disodorkeun bawa teh jos 50.000 sabar aja dina harga kangkung lain eureui teh cerita teh sabar aja dina harga kangkung kapan hayang untung matak nawar sabadung oge dolim teu hese Allah mangabujratkeun duit 50.000 ku bocor bohol lamun kieu mah euceut teh sabaraha 2000 baik bayar 5.000 hek bejakeun kanu dagang kuat ngoprek ku gesang teh mang tong dipulangan ngak we nu 3.000 mah keur jajan budak mang sok payangkeun leumpang ka curug telu ti ditu datang ka dieu setiap nu meuli ngaleuwihan 3.000 Allah da eta ceuk nu dagang nuhun sapaehna sanes eta cenah awisna mah geus nyebatkeun nuhun euceuk sing engal kagentosan eta nu mahal Bapak tahajud ngadu amal penting duka diijabah duka moal tapi kecap nu dibungakeun ku urang bieu nyebatkeun sing engal kagentosan anak sing saroleh euceuk sing ka Mekah abdi mah yakin bakal diijabah minimal hiji bae dituna kabeh mana bakal dijabah ku Allah matak mere mah kudu kanubut ulah kanubeung mohon kitu ceuk mun ek barang bare teh tingali imahna teh nu alus tong pati dibere nu beunghar pada bogaeun atuh tingali pantona ge badak nu beunghar mun dipeuneutan teh serepe gablek tah eta pantun nu beunghar sok apalkeun ngarah nyaho pantun nu beunghar teh serepet ari pantun nu sangsara kumaha malarat engselna nu beunghar mah serepet sok kupingkeun pantun dapur nu beunghar koret eta unggul naudzubillahi min ayeuna mah sesah mata Pak da dunya semakin caang tapi hati jelema semakin eta bahayana ayeuna nu kadua cenah Kang lamun aya keneh budak mula lahir tapi disusuan ku susu indungna lamun ibu boga anak disusuan ku susu formula eta awewe keur ngundang musibah datang ka dunya barikan eta mah geus diwajibkeun ku bidan teh susu SGM osok euceuk disusuan kedah katanya cenah ajengan teu bijil pikeun heula ka salaki sok memeh budak teh logodor salaki ngagoleh hek kumisna baplang anjir nenengan geus ikutang
aja lepang bari dulu TV ai jual bangsa trek ngarampok pas noong aya nu keur nyusu jangkung badak teu tulus bangsa ngarampokna soak sabab nyangka eta nu disusuan budakna cacak budakna cenah geus kumisan komo abahna jadi nyusuan salaki tengah penting eta teh syarat sah ngusir bangsat dilo lamun aya keneh aki-aki nu geus jadi ahli masjid sepuh upami tos teu janten ahli masjid ngundang musibah aya aki-aki dicurug dulu aya sok cangcang di masjid tong sing kaluar teh ayeuna eta harapan urang teh ieu makalah ditutup masjid teh ayeuna mah urang ngeun kesimpulan ka masjid mah kudu nepi ka kolot ulah geus kolot ka karaboga niat ka masjid isi teu nepi umur dua ka masjid mah kudu nepi ka maot ulah geus maot ka kara diasukeun ka masjid bareng ka masjid mah kudu nepi ulah geus kolot ka kara niat dua ka masjid mah kudu nepi ka ulah geus maot ka kara dibawa ka masjid da masih teu berjamaah keur di dunya ge Pak anger geus paeh mah dibawa ka mana diteuneuna jajaran Pak anjir kawas Yamaha barisan terdepan cek samak teh amang neme lebet da moal mungkin cek ajengan Abbas diumumkeun aya nu maot teh mangga urang salatan ieu mayit dina galengan kumargi keur hirupna macul wae mangga urang salatan ieu mayit dina kebon keur hirupna ngored wae kebon kapol tara berjamaah moal aya leuweung cek abi mah tukang nyata tukang naon tukang nyawah nagalengan tukang kapol di kebon kumaha eta tukang nyadap kawung naik ke saurang-saurang kana siga nyolakeun dua aya gerak hati manfaat kayak ka masjid da terangkeun tadi hadis nama terang ayakan teh terang ayakan sok sing teungeun lamun ayakan dilelepkeun kana cai pinuh moal pinuh Gusti uropi kalah ripuh sorangan kumaha eta nyebutkeun moal kapan ayakan leup kana cai palebah mana teu pinuhna sakali deui mun ayakan dilelepkeun pinuh moal lamun diangkat kosong sok sing teungeun lelepkeun angkat sing teungeun lelepkeun biarkan naon teh cai Gusti uropi da sugan terek ngarti hese jeung resep kana lauk kana ayakan wae naon hartosna ajengan hartosna mah kieu kan kasawah mah dae dagang dae PNS disiplin upami ngantunkeun berjamaah nuju kasab sok sing hartos bahasan teh mun bapa ngajemput rezeki tapi ningalkeun berjamaah dibikeun ku Allah hasilna mah ngan moal aya nu nyangsan teu akhirat saperak-perak kaca wa malahu fil akhirati min nasib beak akan di dunya balik ke akhirat mah jadi siksa Allah eta dunya nya daek hirup kitu atuh sok sing daek berjamaah ngarah soleh ngarah kuat iman anak teh saroleh hoyong saroleh udah leres hoyong hiji kudu menta dihampura ka kolot hayang soleh anak ayo we ka anak teh cing bener dek ngaji dek salat teh manehna teu balik ka kolot nepi ka pae ge moal balik-balik anakna sok pingkeun sararea dineureuy nyarita teh mun anak hayang soleh kudu minang menta dihampura ka kolot dua birru abakum taburrakum abnaukum tong eureun gawe hade ka imung bapa tilu parapan anak ku barang halal opat tarbiyatul aulad ku lalu wilada baheula dieuna kudu bener ayeuna mah da geus anakan bingung mikiranna sabenerna mah cai tata carana hiji mun barang gawe teh wudu heula nu kadua gawena malam Jumaah hafidul Quran jadi budak bakal katalar Quran nu katilu teu meunang dipoekan moal teu wereng si anakna mata kolot baheula hararideung sabab can aya listrik nu dihakan oyek jeung gatot oyek geuneuh gatot hideung dijieun jelema untung aya rupaan oge
obat teu meunang bari ngobrol mata teu sampurna fisik budak ngobrol kenaon kari repeh sing bener dangewa ka mana isuk mencungul saterasna ngaos heula Quran satamatan memeh damel maca kulhu tilu balik can anggeus ngobrol naon nyebutkeun ye maca kulhu tilu balik teh sarua jeung maca Quran sak eta jeung nyebutkeun ye tatos gitu taros ceuk nya kacaroge teh Kang dupi wengi ayeuna bade nyugu moal cek salakina teh ngahamplas we sakedeung buka baju salaki teh ku pamajikan kitu patak takrama di kamar teh hek porosotkeun calanana teh wow blok orang hidup teh si geubel hek maca doa kosok diaos doana tara sok baca bareng saraya bareng doa nyeng celebrung sok bareng ari aing sorangan era biasan teh nu bisa we sok doana bareng Allahumma barik bima waqina asa doa ngalebok saya tahu lain goblok-goblok teuing urang suruh teu numpak jeung make doa barakakan kapan cenah ngarang teres eueuh nu bener teh sok doana Allahumma janibnas wa janibis marozak kade teu make wakina ada banar dari neraka jahanam tah nu paling hese teh kedah eling ta ieu sok gagal budak teh gawe teu bisa eling ka saha dah kudu nawa cek salah kita cek pamajikan ti hanap Allah Allahu Akbar kapan kudu serak-serak pasang Allahu Akbar Allahu Akbar ceprot barang duanana la mata budak jeung RT naon aing teh minta kokolowokan nita teh eling hate sing balik ngadengekeun teh geura we dang ewa ceprot Allahu Akbar teu jeung masa lembur namina teh tarbiyatul aulad qoblal wiladah teh Pak kalau muntos janten hamil Bu turutan si Habib Ahmad Diaman gaduh putra 13 sadayana janten wali naon amalna teu bobo salapan sasi tepiran nyoho pujal pamajikan ngalpeuting bari ngaoskeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4000 wihan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama 314 wihan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10.000 wihan ti isa parat dugi ka subuh salapan sasi teh ngamalkeun mata kurang kalina 13 jaranten wali sadaya ku kasolehan sepuh sanggup teu urang kitu Kang Abah sabi nyobian ka putra geuning muka dua teu di kandung ka pamajikan ngajaran nyi kade sagedeung cisok cekeng nangkarak mengkang dari cabang cekeng bujal maneh sugan we anak urang cekeng jadi wali kukun tong yang sirikeun sia ngahina teh dari wali ayeuna oge ngan hanya kalai dari poekan salah teh dicabak wae ge bujal pamajikan teh bari dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pagara ge 10 balik pamajikan aing kokoceakan pete leungeun pinah ka handap da sugan aing mah nu diutek-utek teh bujal ayeuna teh pasti akmal teh 3 tahun 2 bulan galak asa sage nonyok ka salah kokot baheula cing bareng anak teh barang lahir sok tanamkeun Allahu Akbar la ilaha illallah teh nyambut tauhid ngadanan budak bere ngaran anu alus budak teh da doa teh da di pasantrenkeun ku kolot hiji ngaran budak teh tu bagus Pawas Hermawan di ngaran tu bagus teh sering diangkeun ceramah tong Jampang Surade ke Banten itu bagus teh kiai besar nuntun witi diteun di budak tu bagus Pawas Hermawan panggilan teh Pawas hartosna bagja nu kadua Muhammad Akmal Hermawan panggilan teh Akmal hartosna maha sampurna
Nu katilu istri nama 7 sasi Sidki Aziza Hermawan panggilan Sidki hartosna maha jujur kitu ngaran anak sing aya hartian ieu mah belekok sami ieu aya hartian ngaran budak 3 hiji jaja 2 lili 3 ken-ken budak apa jaliken ka dieu henteu kitu ngaran teh olan euk teh bobolan muncul orang atau bobonya es olan nu paling penting wariskeun ilmu agama ka anak naon musuh terbesar ke anak urang media naon Pak sakali di naon Bu naon media teh HP berat guru ngaji ngasukeun ilmu agama sabab budak memorina geus cicing jeung HP bapakna jeung emakna taat keneh dipanggil ku HP daripada ku panggilan adan. HP disadama eureun keur dahar keur gawe keur modal. Nah, ari datang adan eueuh nu eureun nu macul hanteu, maculna teh nu gawe anteu kunaon eta iman ipis-ipis teuing. Piraku kudu adan lohor pindah kana jam 8 mangarah baralik nu di sawah. Ajaran Kang sakali mah garau. Setelkeun terus teh adan tong make nada kawas upacara we. Halo. Wah. Sigana mah teu murah ku keur nyada po. Mah teu balik kabeh linek salat nyarekan anu adan. Gelok cenah si adan wayah ieu teh malan kudu adan mang gelok mah. Abdi adan waktuna kunaon mang tara ka masjid. Ari abdi adan jam 8 rek naon mang ka masjid kabeh. Jadi musuh terbesar anak kurang teh HP pinter batur mah tutup be sakola dina we tina bor teh kana HP berewe kartu kuota kabeh ngajerit budak meuli HP sakola dibuka HP teu dijual sakola mah ayeuna di HP mah teu dijual sakola ayeuna geus dibuka HP mah teu dijual sakola geus dibuka tah eta pinterna batur iraha imbasna ceuk jeung akang teh 2030 bakal karasa imbas tina 2020 hiji. Oh, teu percaya mah Bandungan ku sararea. Kok teu ngablu kalakuan jelema ka hareup 2030. Naudzubillahi min dzalik. Naon atuh kakolot teh nyebut teh bokap ayeuna. Bapakna bokap datang mana? Waduh, nyokap. Datang akikna nyokep datang lilina wala nyakop geus bahasa Yahudi hungkul ta mudah-mudahan lah kasadayana nu hadir abdi maniti teh sing sadar nu kadua sing gede pikiran hiji ulah nyieun pihanya kalenjang poe isu dua sing nyaah ka diri sorangan sakali deui ulah nyieun pihanya kalenjang poe dua kudu nyaah ka diri mengpeng bisa usik mengpeng dipasihan kesempatan ku Gusti ibu bapak nu hadir kesempatan ti Allah ka urang teh dua hiji Allah masihan kesempatan keur tobat dua Allah masihan kesempatan keur taat upami teu tobat upami teu taat lanakunanna minal khosirin iraha karasaan engke tos kasoran gula teh rasana uyah teh rasana ulah pun apalah ajaran Mbah Lumsa terus tah jadi pangset jeung nyebutkeun pangset teh henteu sababari nyebutkeun pangset dari baheula mah pangset teh karasa lanakunanna minal khosirin rugi babari ngomongkeun rugi tapi engke karasana rugi di akhirat nalika teu bisa balik ke alam dunya bu nu hayang balik ka dunya teh hiji rek ngaji wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir rek ngaji balik ka dunya mikiran agama dua nu ka dunya teh erek salat berjamaah walau taro idhu kifu alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ngadenge panggilan adan tilu Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib fa saddaqu wa aku minas solihin rek sodako osok ngaos mimonan di dieu aya keceleng maju
sabaraha minggu ka hiji diasupan berapa 2000 minggu kedua 2000 minggu katilu hari minggu keempat tak panjang ingetan ieu teh hari 4 kali ngaji sabaraha dijumlahkeun lain kumaha anu dieu jangan abas mun maot teh jaga ka alam kubur gebrai we caang asap sedekah leuh we pareum deui ceuk teh nanyakeun kat kunaon di pareuman ceuk malaikat teh ceuk hampura 8.000-eun kalah seuli di becaan mudah-mudahan sadayana teh janten jalmi anu menyesali hadapan Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.